Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasehatan, rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya jadi tiasa kempel di ieu tempat. Teu hilap, sholawat sareng salam urang lusurkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Bapak sareng ibu anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta dina danget ayeuna sim kuring Kania Putri Gameli ti kelas 11 MIPA 3 bade ngadugikeun biantara anu jejerna ngatur kauangan. Ngatur kauangan nyaeta ngaatur sagala anu aya hubunganna jeung kauangan. Contohna ngaatur pangaluaran jeung pamasukan artos. Pasti urang sadaya tos terang, lamun ngatur kauangan teh penting pisan. Lamun urang teu bisa ngatur kauangan pasti bakal hese hirupna. Komo mun geus biasa hirup boros atawa teu bisa nyimpen artos. Bapak sareng ibu anu kusim kuring dipika hormat, emang ngatur kauangan teh teu gampang. Teu sakabeh manusia bisa ngatur kauangan nu bener. Komo mun urang masih sakola, loba godaan dina disiplin ngatur kauanganna. Loba kahayang anu asna henteu penting-penting ting dipika butuh. Tapi ngatur kauangan jalma anu geus gawe oge sarua hesena. Kadang aya anu teu bisa ngatur artos gajian atawa teu bisa ngabagi-bagi kebutuhan. Tah urang sadaya teh kudu bisa ngatur kauangan kusabab loba mangpaatna nyaeta nu kahiji. Moal kateteran lamun aya hal anu kudu dibayar di eta waktos. Anu kadua, bisa nyisihkeun artos kanggo ditabung atawa disimpen. Anu katilu, moal berhubungan jeung anu ngaranna hutang pihutang. Anu kaopat, bakal ngarasa hirup cukup da teu loba kahayang anu teu dipika butuh. Dina danget ayeuna oge sim kuring bade ngadugikeun sababaraha tips anu tiasa dicontoh kanggo ngatur kauangan. Nyaeta anu kahiji, jian catetan kabutuhan harian, mingguan, atau bisa oge bulanan kanggo ngabatasan pangaluaran urang. Anu kadua, mangpaatkeun promo atawa diskon lamun balanja. Milih-milih barang anu sakirana murah tapi kualitasna alus. Anu katilu, ulah berlebihan dina balanja. Komo balanja online urang kudu nyaho batasana. Anu kaopat, simpen artos receh. Anu kalima, sempetkeun nabung unggal poe. Bapak sareng ibu anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan sadaya, rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun, mugia aya mangpaatna. Bilih aya kalepatan anu teu merenah dina mana sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.